Laleuleuh salaki teh tah lamun ningali salaki leuleus maka sok beres sumangat atuh dibere susu mah ngagantel sabab susu mah kudu dikenyang nyot dikenyot astagfirullahaladzim makanya niatna sing hade sok ayeuna niatan deui ya Allah abdi saja niat teh karena Allah hoyong ibadah ya Allah sareng caroge abdi sareng bojo abdi ya Allah gitu sabab sesuatu yang diniatkan karena Allah daek salakina kasep teh kasep dikeureuh ya we aya kasep dan batur nya anggeus we keureuh aya salaki teh cenah meuni leutik sagede tiang listrik eta nu halal keureuh ya aya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Araraya tunduh teh acan moal tunduh moal capek moal ngarenghap aduh ngawala salam didoakeun mudah-mudahan sing panjang umur amin. Anu ngawala salam didoakeun mudah-mudahan sing sehat walafiat amin. Anu ngawala salam didoakeun mudah-mudahan sing bahagia dunia bahagia akhirat. Ibu-ibu nu ngawala salam sing ditambih-tambih rezekina. Bapak-bapak nu ngawala salam sing ditambih-tambih istrina. Ibu bade amin moal bapak bade amin teu jauh ti sangkaan sekali deui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama syifah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Tos taruang tak can? Nah, meni Allah namanya lalaunan. Halo. Sing kompak atuh cenah. Siap kompak? Tinggal panangan abi Pak. Pami panangan abi can ngeupel tong maka eureun Allah nanya. Pami tos kieu eureun Allahna. Cobi Allah 1 2 3. Heup tingali. Sini meneuleuh ke sini ya. Meneuleuh ke sini. Sok sakali deui Allah 1 2 3. Sip ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Nggak saja kuat mah eureun bisi maut di dia teraskeun ieu teh. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin. Doa eta mapan. Amin ya Allah ya Rabbal. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil
kapayunan para alimin ulama, para kiai, para asatidah anu tatiasa disebatan namina satu persatu namung dengirangan hormat pribados kamantenanana. Doakeun guru-guru urang sadayana mudah-mudahan sing sararehat amin, sing panjang yuswana amin, sing berkah milik rizkina amin ya Allah ya Rabbal. Oke aparatur pemerintahan nanti kawit RT RW lurah camat pokona manu haradir didoakeun sing janten para pemimpin anu adil anu amanah. Oke kum sadayana muslimin muslimat, ibu-ibu bapak-bapak, khusus bil khusus anu nyandakeun cai. Alhamdulillah anu na mohon bias. Alhamdulillah cai susu cai kopi na aja. Saudara-saudara khusus bil khusus Sahibul Bait yang sedang berbahagia, keluarga besar di sini, khusus bil khusus pengantin baru, aduh pengantin baru Neng Sinta sareng AA Rahmat, aduh tinggal duaan we mau di tukang, aduh duhai senangnya duduk bersanding. Naon deui kana teh? Eta we pokona banyak. Urang sami-sami doakeun mudah-mudahan Neng Sinta sareng Rahmat sing dijantankeun rumah tanggana nu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal. Pokokna makum sadayana muslimin muslimat nu sami-sami rawuh di patempatan, mudah-mudahan sadayana sing bagja dunia bagja akhirat. Ibu-ibuna bapak-bapana oge barudakna aya barudak. Kumaha barudak? Wah hoe nya. Alhamdulillah pribados. Alhamdulillah tiasa hadir silaturahmi ka warga-wargi nu aya di patempatan. Selama pakahilapkeun ieu teh jadwal teh. Masyaallah kaditu ka dieu logikakeun tadi. Alhamdulillah nyanak 2 mobil, supir nu hiji nyanak mobil nyalira, abi ge nyanak nyalira jadi nyupiran nyalira. Da nya kitu teh alhamdulillah. Tapi kakeun kopeah poho ceu di mobil anu hiji deui alhamdulillah, tapi aya kopeah anu cadangan teh itu cadangannya alhamdulillah. Alhamdulillah sanaos tebih-tebih di Bandung tiasa hadir silaturahmi ka dieu. Ari linggih mah di Bandung, ari asli mah di Tasik abi ge. Di mana Tasikna di kidul di ditu tah di Cibalong ka ditu deukeut ka laut ge da. Da jeung Nyi Roro Kidul ge ka Piua abi mah. Jeung Putri Duyung teh kahalangan salanceuk beureunan ceuk nya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan atuh sing janten asbab saur Nabi man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa ayun sa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Sahajal manu resep silaturahmi maka ku Allah diberkahkeun umurna, ku Allah diberkahkeun rezekina. Jadi aya pengajian teh Sinta Rahmat alhamdulillah aya silaturahmi. Ibu-ibu tuh badai ge tinggal jauh-jauh di Bandung ka dieu silaturahmi. Abi ge ka dieu maksakeun tadi mah poho tadi mah moal ka dieu urang tadi mah rek ka ditu rek ka Pangandaran. Ngan pas nepi gentong aing teh mikir naon aing ka Pangandaran da weuh nu ngondang. Geus we ka dieu puguh-puguh diondang ku Sinta nya. Nu penting mah urang nu penting mah minimal ngaji teh bisa sedekah. Naon kada diseri-seri aja. Kamari ge nu seri-seri teh sorangan gelo aja. Ustad lagi ke bawah eling kalau teh Sinta karek datang disebut edan urang makanya pengantin lagi leuwih emu saya tahu tadi dijaga omongan teh. Mau kemana ini Mei? Oh iya sok mau mengkiih dulu ya nggak apa-apa sok. Jadi ngaji mah kudu loba kieu aja sanes kiih. Astagfirullahaladzim. Halo ada raya ieu teh teraskeun ngaji teh teraskeun. Abi mah apa ka dieu mah saja ngabungahkeun we ka warga-wargi di dieu khususna kangge panganten baru. Da ieu teh nu ngararaje teh kacirina we rarapih tiungna padahal mah kitu teh kitu teh. Allahu akbar, mudah-mudahan sadayana sing bagja dunia bagja akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal.
ya kini ku urang sadayana ku dongkapna urang ke pengawasan, maka insya Allah nu bakal barokah, lain hanya sahibul bait, lain hanya pengantin baru, tapi insya Allah sadayana nu haradir bakal hirupna bakal barokah. Naon cenah? Sing yakin cicing di majelis ilmu diuk ngadengekeun hungkul ge insya Allah bakal barokah. Sanajan nunutan maka nunutan lagi bakal barokah. Sanajan sare maka sare nage barokah, nepi kakeun ngacai maka ngacai nage geuleuh aja sanes barokah. Bahkan jalma nu hitut di pengajian maka insya Allah bakal bau aja barokah ya. Allahu Akbar. Patak mudah-mudahan yuk urang sasarengan niatkeun sing sae dongkap ka ieu patempatan urang sasarengan hayang ngalap barokah, hayang meunang ridho ti Allah. Tong diniatan ngaji hayang bisa kunaon sabab geus bisa engke moal ngaji deui. Tong diniatan hayang menang konsumsi di mana engke aya pangajian eueuh konsumsi teu daek ngaji deui. Tu abi ge alhamdulillah barokah silaturahmi eueuh teu menang ca tak ieu teh cai murah eueuh ieu teh. Alhamdulillah. Tapi rezeki kangge urang sadayana mudah-mudahan sing berkah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Soalnya ieu teh sintang ngayakeun acara kieu geus well atuh ya teh. Ajib pokoknya mah nya. Di Tasik memang ajib. Memang ajib. Ngajar dogo ae euy. Ece lamun ajib jawabna ki ajib. Oke? Sok. Jangan menghulang ya. Sok. Siap. Jangan memolohok siap. Memang ajib. Tak gitu atuh ngomong-ngomong. Ya mah cucing we ningalikeun da sieun urang oge. Sok ngomong-ngomong atuh nya. Jadi ngaji teh tong culang. Ulah culang cileung. Teu ngeunaheun euy. Kieu we atuh lamun culang cileung mah jawabna kieu. Selalalalala. Tah kitu we nya. Oke. So, ulah culang cileung. Tah gitu. Alhamdulillah. Jadi ngaji teh lanjutkeun ya teh. Lanjut. Sing bener lanjut. Kita lanjutkan. Pancek urangnya kudu beda ce. Selala ajib. Lamun lanjut mah geus we lanjut kitu we nya. Ngan ceuk hade bapak anu cadel mah teu kudu miluan. Sabab di Bandung ge anu cadel mah ngomong barokah ge jadi baokah. Saudara-saudara. Kita lanjutkan. Ujang ngomong naon bieu? Hah? Batur mah lanjut si eta mah. Astagfirullah. Teu wani aing ngomong deui, amit. Astagfirullah. Jadi mudah-mudahannya urang ayeuna kita melanjutkan obrolan, kita melanjutkan ceramah sok sing rapih nya. Siap. Yakini hirup bakal barokah cicing di pengajian mah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Kela ieu teh geus wauh ka aku belum? Sudah kenal belum? Paingan atuh pas tadi abi ngalangkung teh ibu-ibu. Ojo. Iya Ustad, udah mirip di fotonya, nya asa kasep cenah kitu ce. Ngan tadi bapak-bapak tuh ibu-ibu beladinya kadang iya ce Ustad meni gemoy nya ce. Sabal bae we budak ilham mah gemoy-gemoy ge nu penting gendut ge nu penting gede kanyaah nya kanu kitu wae pa di dieu mah. Kanyaahna ageung abi mah. Kada teh cintanya kanyaahna tah. Jadi yang anda laki teh kudu anu gede kanyaahna. Eta deui si eta mah. Loh. Astagfirullah.
Abi teh dai Ilham teh sok lo boga Instagram di follow gara dai _ilham. TikTokna Kang Dai Ilham ieu nuju live. Boga dai mah ini boga TikTok dah. Bari narita gini, burung puyuh, burung itik dimakan biawak, kadang lucu, kadang cantik, kadang juga mirip juga biawak. Nini ayeuna dah. Astagfirullah. Astagfirullah. Yuk sasi Sa'ban ayeuna mah urang sholawatan heula bah. Siap. Siap tarik siap. Barudak siap. Kumaha barudak? Sok tuturkeun nah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah sadayana. Lain maksudnya macana sadayana. Can darahar teh kieu euy. Tah. Sok maksudnya babarangan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Eta tah mirip teh jeung urang. Da urang pan keur lain. So salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sadayana salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sadayana salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Aminan ku sadayana dia sadaya jamaah du'ana mugi ijabah sing sarering angkat jarah ka Mekah sareng Madinah. Sadayana salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa da'iha wa afiyatil abdani wa shifa'iha wa nuril absari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sadayana Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha الأبدان وشفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Cobi angkat pandanganana, kieu angkatna, lambaikan siap. Cek eti cek koko miluannya sok, cek entin miluan sok. Bang Ayah Pang Usep sok kaluarkeun siap. Kita lambaikan siap, tarik siap. So Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam.
حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي يا أولى الغريب سلام عليك أمن وسلام semua سلام عليك يا أولى الغريب سلام عليك سلام عليك سلام عليك يا أحمد حبيبي lambaikan tangan semuanya حبيبي حبيبي سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك Allahumma sholli wa sallim wa barik rawase aslina aya cekla diputerin tah guyos ngada guyos alhamdulillah dina sasi sahabat mah kedah nyeurkeun sholawatan aja. Ieu mah di mana-mana urang teh kabengbat lagu teh dangdutan jeung dangdutan sanes teu kenging tapi sok aya nu langkung sae mending keneh sholawat. Teu di mana-mana teu di Bandung, teu di Tasik, Pak. Allahu Akbar bejana teh Neng Sinta cenah ayeuna mah kabengbat ku Ade Astrid. Ibu-ibuna hudang sare da lain ngadoakeun sholawatan ayeuna mah naon? Dangdutan. Sok teruskeun kira hudang sare begitu pas ningali jam lain begitu pas hudang tengah doa naon cing isuk cek aing oge naon salaki geus indit ka sawah salira ayeuna astagfirullahaladzim boga salaki tukang museup wae aya nu salakina tukang museup depan salaki ece eta teh langsung ngajerit ulah nguseup bisi engke teu di iya amit-amit atuh si bapana ge ngagoak ti balong mamah oge ulah nganjuk bisi dikerem di Bang emok mok emok lah di daerah naon teh ngaranna teh Tanjung Jaya aya keneh jalma nu sok nginjem ka si emok aya jalma nu wani-wani nginjem ka rentenir ka si emok maka sarua jeung ngajak gelut ka Gusti Allah. Ih batur mah berjanji teh ka Allah eta mah ka manusia saya berjanji akan melunasi utang-utang saya dan sahabat saya. Aya nu kitu acan bunga harianana bunga mingguan bunga bulanan aja amit-amit naudzubillah min nginjem 1 juta kudu balikeun teh 1 juta 400 lagi nate apa eta teh tiap Salasa jeung Kemis nah apal pan abi ketua kelompokna amit-amit aja naudzubillah min mudah-mudahan we nu boga hutang sing lalunas nu aminat tarik berarti gede tanaga anak aja ulah dibejakeun teh da kaciri tina beungeutna saudara saudara-saudara yang dirahmati Allah kadenya tang wani-wani nginjem kasih nginjem pang amanah maka saha kami toha eta ge mun boga keneh
Nah cenah kami toha babaringi jemkeun sok pohoan matak doakeun mitoha abis sing pohoan. Astagfirullahaladzim diaminan deui nya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Dulur-dulur sadayana, mari kita yakini bahwasanya setiap kita apalagi yang sudah berumah tangga menginginkan rumah tangga teh nu sakinah mawaddah warahmah. Leres henteu? Hoyong gaduh rumah tangga teh nu sakinah mawaddah warahmah. Maka pertanyaan cek entin Kang Dai kumaha sangkan rumah tangga euceu teh janten rumah tangga nu sakinah mawaddah warahmah. Bu Pak araya Pak da kurang nyambung sebenarnya bapak-bapak jeung ibu-ibu mah leupas jeung bapak-bapak mah rada gengsi nya tapi tenan naon pa didoakeun di bapak-bapak sing saroleh sadayana amin ya Allah ya Rabbal. Ternyata lamun hayang boga keluarga sakinah mawaddah warahmah teh sok tinggal dina lafad nikah eta sendiri. Ari kalimat nikah teh aya 4 huruf Neng Sinta Arahmat. Hiji nun, 2 kaf, 3 alif, 4 ha, nikah. Hayang sakinah mawaddah warahmah maka sok cekel ya 4 ieu teh Neng Sinta Arahmat. Nun bimakna niat sing hade kade ya. Arahmat ditanya nah hayang ka Sinta geulis Kang Dai emang bakal geulis terus awewe teh nalika ayeuna keur geulis engke geus boga budak 5 mah wah geus teu puguh bentuk bener teh. Lamun niat nikahna karena fisik di mana si teh Sinta Neng Sinta geus teu geulis deui Neng kamu sudah tidak gelis lagi naon cenah dieten sabab nikahna lain karena Allah sok geus bantuan sekali deui atel halo araya mata kade nikah teh kudu hade niatna. Neng Sinta ge sami nah Sinta hayang ka Rahmat beunghar Kang Dai ulah sih gitu emang salah kita bakal beunghar terus kamari keur kopi dige bangkrut tukang baso bangkrut tukang cilok Pak Ustad ge eueuh nu ngonang lain bangkrut atuh nih sing sopan yo ketika keur kopi di kamari tingali Allahu Akbar karek 2 tahun eta teh nya kopi 2 tahun kamari Gusti nu agung sabaraha seueur perusahaan anu bangkrut sabaraha seueur tukang dagang anu gulung tikar sabaraha seueur ustad anu leungit proyekna terus henteu abi pa dina sasasi tara kirang 80 panggung 150 panggung mah dinten ayeuna teh ieu teh tos 3 tempat sareng ieu teh 3 tempat teh alhamdulillah maksakeun we ce sabab ustad ge butuh amal ibadah amal kasayan tong sok suudon nu penting mah loba dulur pan ieu teh orang Tasik sami nya dulur abdi Allahu Akbar tong kada duit teh aya ce halo kadenya era ku Neng Sinta soalnya ngisi transfer saudara-saudara ya lamun diniatan karena handa nalika keur eueuh begitu pas keur diuji ku Allah senantiasa eueuh duit eueuh banda eueuh harta maka kamu sudah tidak beunghar lagi sok centeng sok miluan nah gitu alhamdulillah urang teh yang luncatan tapi sieun ieu teh euy bisa di Garut kamari keur luncat suku asup penjubros ibunya nyeri mah henteu Pak Era Allah batak rada dijaga ieu teh saudara-saudara yang dirahmati Allah niatan nikah teh kurnu karena Allah sabab teh ieu pernikahan teh ibarat ayeuna teh keur mengarungi sebuah lautan menggunakan bahtera perahu kalian berdua
nanti bakal ada sebuah ombak yang mungkin besar, ada yang sedang, ada yang biasa-biasa saja. Bagaimana engkau menghadapi ombak-ombak itu dalam kehidupanmu nanti rumah tangga? Makanya niat kudu hade. Sabab salah kita mual terus-terusan ayat terus mual ayat terus aya wasana di mana salah kita teboga dukungan ti pamajikanana. Lalu salah kita tah lamun ningali salah kileuleus maka sok beres sumangat atau diberi susu mah gantel. Sabab susu mah kudu dikenyang. Nyot-nyot dikenyot. Astagfirullahaladzim. Komo lamun di dia aya ajengan anu kurus teh ipis teh kurangnya aja mahna tadi diperhatikeun kurang gizi ustad teh. Maka lamun kurang gizi kudu dibere sumbangan ku ibu teh. Bere ku ustad teh nya tos siga abi kieu gemoy sebab jamaahna tuh tinggal di tukang nyararaah ka abi. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ya neng, ya mahnya mau nyaritakeun batur, nyaritakeun urang we sorangan, nyaritakeun aa ya. Ketika pas keur Covidnya, aya di mana di masa eueuh nu ngondang dibaradokeun ceu. Anu 3 bulan kapangker ngondang teh tahun yang lalu ngondang teh dibaradokeun da PPKM. Rungkang Siti. Aslina. Bener tuh. Ngan katulungan keneh neng, aya nu mararawat. Taroskeun ka pangresa di da ustad mah nu ngulem nu mawat geus we rungkat. Alah kumaha zaman keur Covid nepi ka keun ngalaman bu abi nginjem duit. Allahu akbar. Era-era ge pas inget apa 25 mulut jeung 25 saparnya pas itu teh Allahu akbar. Neng ni bingungnya ya teh nya akan uyas. Aipek teh di masjid aya nu ngumumkeun innalillahi wa alhamdulillah neng teh. Dari Bandung mah ngaibakan sareng urip gente 300 pami sareng paket 7 mingguan teh 7 harian samingguan teh 1 juta eta teh matak harita mah keur Covid bagja we anu kojor teh. Allahu akbar. Dulur-dulur saya alhamdulillah neng aya proyek teu lila teh datang Kang cenah itu si Uwa maot si Uwa nu maot teh euy jaba kudu udunan 200.000 rungka deui wae nya tah tuh. Allahu akbar. Nu mawi kade nikah mah kudu senantiasa diniatan karena Allah. Asli ceuk kaalaman nih lincek batur cek ustad ieu. Abi ngalaman. Coba keur Covid mah keur biasana poe normal mah nya siga ayeuna normal ngurupkeun teh sok geus sarta dinu turun cenah ieu jeung da ilham ieu bere cenah BHS. Ai keur Covid mah sarung bekas mayit dipake subuh teh ngajung jurigan. Matak 2 tahun keur Covid mah loba ustad jujur ibu jujur ustad teh kadon juri atuh. Ya Allah bener cek teh cintanya Kang Dai cenah di dia mah kudu kuat mental heueuh disebut edan disebut juri Gusti. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Makanya teh niatna sing hade sok ayeuna niatan deui ya Allah abi saja niat teh karena Allah hoyong ibadah ya Allah sareng caroge abi sareng bojo abi ya Allah gitu. Sabab sesuatu yang diniatkan karena Allah daek salakina kasep teh kasep dikeureuh ya we aya kasep dan batur nya geus we keureuh aya salaki teh cenah meuni leutik sagede tiang listrik eta nu halal keureuh ya aya siap insya eta huruf nun. Kadua huruf kaf naon karomah kamuliaan. Tina pernikahan teh hayang menang mulia, hayang sakinah mawaddah warahmah tur kenging kamuliaan teh Allah. Nah kumaha sangkan urang menang kamuliaan teh Allah teh ayeuna ningali Instagram mah euy asa gagah we asa resep we ningali batur mah nya yali-yali wae. Yali jaba eta teh estetik geuningan. Pernikahan tidak estetik itu bos. Anjay cenah pilaku ka ustad anjay. Sia mah kitu ka urang teh. Anjay cenah. Dalam pernikahan teh tangtu aya kebahagiaan tapi tangtos pasti aya ujian. Anu ditinggalikeun ku batur mah di Instagram di TikTok bahagiana hungkul di tukang nama teuing eta teh
pan siga bareto nu KDRT teh saha si armor geuning nya. Oh da biasa-biasa padahal mah asa siga biasa. Ai ternyata di jero nama euy ditunggulan pamajikanana goblok kitu teh. Aing mah paling sebelah ya lalaki nu kasar ka awewena. Sabab perempuan itu untuk disayangi bukan untuk dipukul. Perempuan itu untuk disayang bukan untuk ditendang. Wanita itu untuk dirangkul bukan dipukul. Betul? Masa dipangmenangkeun nunung ah. Allahu Akbar sok sararieun ayeuna mah zaman ayeuna loba KDRT taa nitip tong sampai main fisik hayang menang kemuliaan teh teh bakal senantiasa engke teh bakal aya di masa nanti akan ada ujian. A gaduh pemikiran, B si teh cinta A kumaha sangkan carana ieu A jeung B menjadi C yang telah disepakati oleh bersama. Ulah senantiasa fanatik teuing tidak memberikan toleransi. Ada cek amah mending ke neneng teh make baju warna pink cek saya cinta teh ada embung hayang hejo pink hejo tak ulah kekeh kitu gunter maka sepakati koneng tah kan gitu. Betul kudu aya nu disepakati dengan bagaimana adanya toleransi. Ulah fanatik teuing terhadap pemikiran sendiri. Aya ujian engke teh dina rumah tangga teh biasana dina 1 tahun 2 tahun pernikahan ujianna teh ekonomi. Cenah kumahanya da neng teh masakna naon salaki nu hade kumaha awios neng urang nyieun we endog tu aya di buruan aya hayam karek ngendog hayu atuh hayu hiji kuduaan Allahu Akbar dikocok eta si telur teh nepi ka ngabuda dioyak di non digoyang-goyang jadi gede eta teh nya. Keunda ujian ge ngalaman dahar saukur jeung naon saukur jeung uyah. Makana bahasa abi ka bojo abi kapungkur kieu kapun bebeb teh. Neng keresa sareng insyaallah nya urang mah cenah teh ti ayeuna papaitan. Aya hitung-hitung buka eueuh hitung-hitung puasa kersa mana kersa. Tapi da dikeresakeun alhamdulillah berkat-berkat mah aya wae. Tara masak neng mah. Da bener aya wae proyek teh. Sok teruskeun ka ustad di dieu. Tinu reuneuh nepi ka nu maot datangna ka saha? Ka ustad samaruk teh kumaha? Reuneuh 4 bulan pangarsa cenah hoyong syukuran malam Jumat we 4 bulanan seneng cek abi teh. Yes. Kumaha cenah? Proyek balik teh mawadus ngeunah si neng mah tara masak di bumi alhamdulillah gede-gede budak lahiran datang ka saha nya ka bidan heula atuh piraku ka ustad kitu bisa geus ti bidan datang ka Assalamu Pak Ustad cenah hoyong nyuhunkeun sarana nami cenah hoyong budak gaduh murang kali nu soleh hoyong ti Pak Ustad we ti Kang Dai cek abi teh tos we nyanak ti Quran muhun atuh badami deui teu lila teh datang deui. Alhamdulillah Pak Ustad kami telah bersepakat bahwasanya mengikuti arahan sesuai arahan Kang Dai bahwa mengambil anak dari Al-Quran. Siapa namanya? Syaiton. Atuh ulah syaiton cek urang teh nyage aya di Quran sok ganti nu hade mah basa di Garut Pak abi mah tepang sareng bapak-bapak Kang Dai beres ceramah teh dengan bangganya abdi mah namina Aang nyandak ti Quran. Aang nah Aang ti Quran naon kepanjangan bapak Aang dartahum amlam tungdirhum la yu'minun. Heueuh bener hade tah jadi nu ngaranna Aang teh buah-buah tafaul teh eta tah ka Aang dartahum amlam tungdirhum la alhamdulillah komo ayeuna mah keur usum ngaran budak teh estetikan dihiji-hijikeun Rahmat Sinta Rasin misalnya gitu atau Sinrah bisa Sirah bisa Sinta Rahmat bisa eta teh nya sok tah nya misalnya kayak boga budak lalaki misalnya Muhammad Al-Mahmudi Al-Sirah tah sirahna teh Sinta Rahmat bisa anu karunya mah kamari pa di Cigonde wah abdi ngaos naon atuh abi mah cenah teu ngeunaheun cenah Kang Dai emang kumaha nami abi Abbas indungna kokom budakna ih amit-amit. Astagfirullah. Lahirna Salasa, indungna Rebo, bapana Jumaah, ngaranna Sarboah, taulah. Sok aya nama loba ngaran mah nya, sok namain yang bagus. Eta teh sok Pak Ustaz cenah hoyong marhabaan sareng Kang Dai cenah biasa malam Jumat di bumi cek Ustad teh sing kompak.
proyek balik-balik teh mawa sate mawa gulai alhamdulillah tara masak sih neng mah gede-gede budak di hitan datang ke saha ka ustad cenah pagi nama cenah da udah manti di teu cenah wong mah hoyong syukuran we hoyong ngumpul keluarga biasa we malam minggon cek Pak Ustad teh proyek balik-balik teh mawa kue siga ayeuna gede-gede budak menang jodoh datang ka saha Ustaz cinta teh ibu dah ngaos di itu di Bandung teh di Abi di itu di bumi alhamdulillah ngadohus cenah pido anaknya abi teh bade menikah cenah kitu hoyong didoakeun we teh ti jauh-jauh hari ece 3 bulan yang lalu teh mun teu salah mah samaruk teh kumaha ngondang urang batur masa tahun ece ngondangna Desember jeung Januari sataun teh Allahu Akbar cinta kayak gitu ka bumi teh cenah pidu anak abi teh hoyong nyaneng siap teh sabaraha ulah begitu maksudnya ulah diiaan gitu ulah diitaan dia gitulah begitu pas uwi cinta teh atuh abi teh proyek deui ceuk urang teh kata sik alhamdulillah gitu ceuk gede-gede pek teh budak teh mau datang ke saha ka ustad Pak Ustad budak teh mau cek ustad teh innalillahi tinggal leungeun urang pira kudu maot yes innalillahi parah cenah tinggal cek indungna pira kudu maot yes innalillahi wa inna ilaihi tapi dah emang aya bu sapalima teh proyek cek ustad Allah cenah nu maot alhamdulillah cenah aya nu kitu nya ulah siga kitu awannya kirang sae matak neng kade dina pernikahan pasti aya ujian ngan nitip ya ketika ada sebuah permasalahan selesaikan kau berdua baik-baik jangan ketika sedang sama-sama emosi diselesaikan ulah wah kabayang si hayangna naon aing hayang kieu wah saringan wah langsung dihijurus tapi kudu tenang heula wudu seuseuh banget nya teh seuseuh banget biasana sok rada mulai tah ngeunaheun adem astagfirullah masih kena nafsu diu bari istighfar astagfirullah nafsu kene sare nafsu kene sarekeun we moal bener kita ketika pas sudah tenang biasana gitu nya teh misalnya neng ka dieu ka tengahan imah hampura nya bilih tadi kalau pasan juri cek juri itu nya aing jadi salahkeun cek juri gitu hampura nya tadi kalau pasan da teh karek wih damal capek tadi teh menit kuat tadi teh pas neng balik masih kene naon ngaran teh meni teh hoyong di pasian cai meni tengar tipisan kita cek si neng teh bungun ada tadi gini niat mah kitu neng teh ngan hampura tadi teh keur kagok gegero neng teh hampuranya ke kapayuna mah ku neng disadiakeun nya cai sagalon tah jadi aya titik penyelesaianana ulah ieu mah karena salah sepele datang ka indung jeung ka bapa ye mun bisa mah indung jeung bapa teh apalna teh nu hade we hungkul sabab indung jeung bapa ketika tahu anaknya bahagia we bakal jadi sebuah vibes teh positif we jeung budak teh jadi bahagia jadi sebuah doa we urang teh bahagia tapi budakna nanaon saeutik mama abi digampar mama sagala atuh kalau teh Allah ya Allah melang dan sajabina tak eta nu janten kirang sae dina pernikahan mun bisa mah doa tapi lamun dina konflikna emang geus gede gitu atau yang harus melibatkan orang tua neme teh cinta atau arahmat gitu mama geuning si arahmat teh kunaon tah da gede banyak eta naon ngaranna teh ujianana bisa dicaritakeun tak karek ka kolot begitu mah nya teu kudu disebutkeun pokona tina ceurikna ge geus apal bahwa eta teh berarti ujianana geus dahsyat atanapi misalnya aduh kumahanya geuningan rumah tangga teh ABCDFG tah hadapi kalian berdua teh cinta nitip dina kitab bugyah mah teh cinta ayeuna kedah nurut ya kanu janten caroge satungtung parentahna sesuai dengan syariat agama lamun cek salah kita cinta neng
sok atos aya nama urang usaha teh urang nyeblak weh hayu gitu. Tapi lamun misalnya anu kirang sae tolak ku Sinta cek arah mah teh neng cenah usaha teh urang ngarenten we cenah di dieu di Tanjung Jaya can aya renten tah tolak ku teh Sinta teu sauyos-yos mung urang mah nepi ka keun ngarenten pula. Terus naon deui kawajiban Sinta nuturkeun nurut kana sagala rupi anu memang diperintahkeun ku cara oge sesuai syariat. Cek salakit aduh sia naon eta aing mireuwas. Lamun cek si arah mah teh neng cenah calik teh ayeuna mah urang ieu we urang di naon teh di Tanjung Jaya heula we di neng tah jawaban neng Sinta nu sae kumaha mangga ngiringan eta awe nu solehah nya. Lamun cek arah mah teh neng cenah calik teh urang di ditu we di Garut cenah di Singajaya mangga ngiringan terangkung gitu cicing didapat pemetaan salaki. Cek si arah cenah neng urang di Kebon Cau we hayu mangga urang mah pas sepuh urang ngadoakeun we rek dibawa ka mana-mana ge asal jeung salakina geus cukup sakitu tong seueur ka hariwang insya Allah. Nah hayang menang karomah teh pasti aya ujianana, aya ujian sabar, aya nikmat syukuran sakitu ti pusat mah bakal ngalahirkeun kamulyaan. 2 3 alif. Naon alif teh? Ulfah. Naon ulfah teh? Kasih sayang. Hayang boga rumah tangga sakinah mawaddah warahmah teh kudu aya rasa kasih sayang di antara keduanya. Gitu kan? Kudu romantis. Rahmat jeung neng Sinta teh kade Sinta sareng Rahmat ketika ayeuna tos akad nikah teu kenging manggil nami saya nama. Rahmat bade manggil ka Sinta naon? Ayang, Umi. Sinta bade manggil ka Rahmat naon? Bebeb. Heulanya ayeuna mah aduh. Can boga budak ketika ge boga budak geus ngalahirkeun kade kudu aya panggilan kasih sayang dek ayah dek bunda dek umi dek mamah dek saha wae lah ayah bunda boleh. Abi kamari kalembur da eta mah keur nguseup di balong ngadenge eta teh tukang naon tukang macul jeung tukang ngaramit. Ayah mau macul ya romantis. Ayo sarapan dulu sama bunda. Ayo umurnya geus kolot teh panggil ayah bunda romantis teh sok tutur. Oh iya bunda sayang hayu atuh bunda juga kan sama mau ngarambet. Hayu atuh kita makan dulu hayu disaung didengekeun we ku urang teh nya. Ayah iya bunda sayang kenapa itu kok di hidungnya ayah ada yang entot-entodan. Iya bunda nih ayah lagi nonton leho nih. Sok tenan naon panggilan mah da teu mayar atuh nya. Ulah ieu mah boga pamajikan menit romantis. Pamajikanna gendut ka mana buntelan hitut ulah. Salakina leutik ka dieu we tiang listrik ulah. Tingali Kanjeng Nabi ge ya Humairo wahai bunga mawarku meuni indah. Ari urang pernah teh ibu dipanggil bunga-bungaan. Nya dina pantes nage wahai bunga jawer kotoku. Astagfirullah. Rasul ke romantis makanya dina rumah tangga kudu aya ulfah kasih sayang. Betul? Kudu romantis. Kudu romantis. Salaki balik gawe sok urang teh dengan kasih sayang. Ya Allah salaki aku balik jam 4 ya Allah aku akan senantiasa mendagoan dia. Ku ibu teh disiapkeun cai karesepna misalna cai sagelas we nya cai herang nu kieu begitu uwi waalaikumsalam ieu caina dieueut caina ku si haus maka pahalana teh sarua jeung umroh euy eta teh mere ka salaki karek balik gawe pahalana teh sarua jeung umroh osok tara osok cik tanya ka bapak-bapak osok tara cenah teu sinkron rumah tangga teh ieu mah sok aya mah kudu aya perubahan ieu aya posilah pengajian ku teh Sinta teh nya isuk mah bapak balik karamet balik macul sok ibu teh geus siap dangdan heula ieu loba awewe solehah anu salah rumus aya mah ai keluar imah tampilan siga ratu hareupeun salaki siga hantu salah rumus eta teh keun bae keluar mah siga hantu ge tapi hareupeun salaki kudu siga ratu
apal salaki balik jam 4 sok siap-siap make daster warna merah jambu make Rexona me setia setiap saat ngesengit lain imah salaki balik make daster barolong tali kutang geus pegat ditumbukeun jeung rapia rungkat rumah tangga nu kitu mengaran rumah tangga guluduk nu kitu tah sok dan heula set assalamualaikum waalaikumsalam ayah capek ya baru macu ya ini ayah nih ada minumnya ayah nih diminum dulu mere sagelas cekang dai ilham ya naon cenah sarua jeung umroh pahalana komodo lamun sagalon haji Allahu Akbar kade teh Sinta Arahmat nanti pulang kerja teh Sinta udah siap menunggu di lawang panto itu awal yang soleh ama begitu tok assalamualaikum bukakeun panto geus dangdan dan segala rupina bukakeun panto pamajikan soleh ama begitu pas bukakeun panto langsung ngadangukeun ka hoyong si Aa teh naon kadon ngadangka kece ek turun urang mah sok ek turun anu Allahumma sholli wa sallim wa barik ngadangukeun ka hoyong si Aa teh naon kabelah dia halo ya centin tong heuleung wae ka dieu nya sok ningalanya Mail nah di dieu si Mail euy jadi teh Sinta kade kudu aya rasa kasih sayang sing romantis salaki balik oh si ate tabu opat siapkeun caina jeung aya ye dibere nyaho ku anya aya servis khususna jeung awewe pikeun nyervis lalaki hal anu sok kadang dianggap sepele ternyata penting ternyata sok nambahan rasa nyaah salaki kado jadi istri halo Cek Imas ningali ka dieu nya aya Cek Imas Cek Nunung Cek Nok aya wae naon lamun gaduh caroge cek nuju ibak maknya boga caroge nuju ibak naon anu kudu dilakukeun ku urang siapkeun ku urang teh pakaianana dina ranjang teh simpen ku urang teh lancinganana lebetanana terus kaosna si ate aya acara naon oh kadinya kemejana kitu sagala rupina disiapkeun eta teh sok nambah rasa kanyangan nya teh Sinta si adu ju ibak siapkeun ku teh Sinta teh simpen oh iya si ate enak bade damel siapkeun eta sok nambahan rasanya salaki kanu jadi pamajikanana asalna kade tong disepelekeun ieu mah neng cenah di mana nya cengcut efek tengah hiji jeung mitoha ulah tapi kudu dipersiapkeun dipreparekeun ieu abi we tadinya bade angkat ku neng teh kupun bebeb nya ibak heula sok ibak tos kitu si ieu teh tos digantung ke ieu Aa calanana ieu nya ieu kopeahna ieu sok si Aa nya casing eta teh ibu sok nambahannya astina begitu pas keluar abi tadi teh neng nuhun diciumna ge 5 menit 5 menit alhamdulillah naon deui salaki teh boga senal boga sapatu Sinta sok ningali sendal salaki kotor teh sing ngarti itu kudu dititah wae aduh cenah sendal si ate kotor tinggal abi bersihnya itu da karek meuli katang ya mah maka dibersihan begitu si ate pada lama geuning kan tos disesehkeun ku neng mohon ada hawatos atuh piraku atuh rajana abi kotor alim abi mah Aa atosnya sok ku Aa ayeuna mah diangge sok hati-hati Aa dibersihan cek salaki teh Sinta dicium lagi sajam euy Allahu Akbar tah hayang boga jabab pilek deui euy teu moal sorban jabab maka non mah oh ente juga ngajak kelut maka hirup teh kudu aya rasa kasih sayang di rumah tangga teh ulah ieu mah cuek-cuek komo aya mah keur usum HP nu hiji muka Sopi nu hiji nyieun status ulah Sopi COD nah cek aing oge dak ieu tingali pamajikanna sok muka Sopi teh ieu astagfirullah ulah cek sok ngobrol aya waktuna ieu mah Sopi deui ulah komo aya mah serba HP Pak di mana-mana teh HP
dek pengajian ayeuna ge da eta teh yakin abi mah aya nu nyieun status heula OTW pangaosan walimatul urus teh Sinta sareng Arahmat kuy aya nu kitu aya da tadi sakontak jeung urang mit amit geus nepi ka dieu ustadna karek datang bieu di statuskeun tingali guys gemoy kieu guys ustadna guys teh ayeuna mah statuskeun nepi ka keur edek salat ge jangan chat aku karena aku sedang tahiyat awal ku baturan tadi komen nah maneh cenah nyieun status ongko keur salat sia teu percaya ya ku aing fotokeun keur sujud cenah astagfirullahaladzim teh ayeuna mah keur usum status nya ceuk ka belah ditu acan sepertos gitu ayeuna mah keur usum di status keur usum di statuskeun aja ayeuna mah lah ngaji jeung jangkrik belah dia mah euy ayeuna mah naon teh di statuskeun ceuk didamel status bener teu sanes ulah tapi lebih baik naon lebih baik nu manfaat ayeuna hasil ngaji naon wae teh dai ilham sok dicatet ku urang teh boga salaki mah dipotokeun keur geuring teh nuju hareeng ulah nepi ka keundek kacai ieu mah barudak nepi rek kacai ayeuna mah nyieun status aja OTW modal ulah telila 5 menit kemudian aduh guys nah ini susah menghejeunnya guys kirang sae kirang manfaat boga HP Sinta sok pake jeung ibadah atau muka-muka YouTube atau nu manfaat muka ceramah sok haden teu komo abi masuk resep ningali Agim Pak ceramah nanti nu kieu gini alhamdulillah senang kau hidup ingin bahagia maka jagalah hati jangan kau nodai jagalah hati lentela hidup ini senang bisa hadir ke pernikahan Teteh Sinta ya saudara betul tidak eta Agim pangeunahkeun gitu aya Ustad Maulana geuningan eta mah rada heboh resep jamaah sok tingali tah make HP teh gitu daripada nyieun status tepuguh mah resep Ustad Jepri sok buka Ustad Jepri da sanajan geus maot ge aya jejak digitalnya Ustad Jepri langsung keluar kumaha Ustad Jepri contohan kieu Ustad Jepri saudara-saudara yang dirahmati Allah marilah kita memperbanyak sholawat kepada siapa kepada Nabi Muhammad sallallahu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Ustaz Jeffrey miripnya bisa anak tuh onang masa waraha nangis eueuh eta saudara-saudara saudara-saudara yang dirahmati leuwih keneh manfaat HP teh dipake manfaat gitu aya oge teh nu ngamaknaan kalimat alifna ieu teh huruf alif teh naon ilmu sabab rumah tangga teh butuh ilmu mustahil urang ayeuna lamun hayang bahagia teh make ilmu ibadah ge kudu make ilmu komo nikah mah ibadah panglamina kudu make ilmu betul tidak samaruk teh kumaha sholat memakai ilmu mardudun ditolak ada kumaha aja puasa memakai ilmu lebar hafal maka orang teh kudu boga ilmu ilmu nikah kieu keur sholat kieu butuh ilmu nah komo engke teh bakal jadi kolot Sinta sareng Rahmat teh ilmu kolot teh kieu kudu ngajarkeun budak teh kieu sok digali terus iya awenan cek batur ustad teh anger da abi mah maziltu toliban selamanya adalah santri anger boga kene guru kaditu kadineangan kene ilmu sabab naon di masyarakat mah loba katanyaan wae masalah ilmu teruskeun ka pangarsa kiai di dieu ibu-ibu nanya Pak Ustad da ibu macan ekahan wios ekah nyalira da saur sepuh kapungkur teh acan ekahan anger dijawab ku ilmu wios ibu mangga ngan satungtung ibu bade ekah geus kolot kieu omat tong hayang digenong marhaba anana sallallahu ala Muhammad sallallahu marhabaan geus cukup we eka potong berekeun bagikeun yang ustad dua biasa nama kitu aja Ustad cenah lamun misalna kurban mending kene ku sapi ku domba cek urang mending kene ku domba tapi sing badag tong ku ucing da eueuh ceu nah cenah pan eta teh jadi kendaraan urang ke ka surga
mun domba gede ngeunaheun ampeg soranganeun nya mun sapi hiji ku tujuan jaba kudu nyamper ece hayuk kela make up heula tapi da teu kitu ketangnya engke mah buah-buah dek nu sapi nu domba diganti ku Allah ku eking hiji sewang amin ya Allah ya robbal gitu tah alhamdulillah butuh ilmu urang bareto ke KKN bareto kapungkur ngajak budak SD ngareda ayeuna mah budak teh kritis kudu make ilmu Pak Ustad cenah lamun ke kiamat sekolah libur henteu cek urang teh libur ya jang kunaon sabab Ustad nage kojor oh nya atuh Pak Ustad barudak ayeuna mah Pak Ustad cenah joget meunang henteu boleh ngan jogetna nu kumaha heula goyangna nu kumaha heula ai goyangna siga goyang dompet mah ningalikeun aurat haram domba-domba kuri eta na belahanana ka ciri tah eta nu haram mah ceul kitu ai siga goyang anu tah boga budak tah ngais budak rek nyarekeun budak mah teu naon nang ning nang ning sok aja bantuan atuh miluan aing era euy ku bapak-bapak siap nang ning nang kan ngeunaheun bener teu betul da teu ngeunaheun teu goyang mah nang ning nang ning nang teu ngeunaheun cek budak teh naon sia cenah kan gitu teu ngeunaheun kieu cenah kan ya kudu ngagoyang nu paling sebel mah eta budak caha dicadel-cadel sebel abi mah da budak caha budak tengah jawab budak sia ini dicadel-cadel geus selawatan atuh naon deui nu meunang goyang teh bisi di tukang lotek tukang rujak ngarendos da kudu bari ngagoyang ece da teu ngeunaheun jagreg mah sabaraha 5.000 anger ieu kieu ieu ngagoyang sabaraha 5.000 oke Allahu akbar nya jadi naon teh kudu make ilmu insya tateh Sinta dengan niat menyenangkan suamimu boleh ilmu make upnya ilmu make tiungna gitu kan daresan teh tah siga ibu-ibu kan ilmunya teh tah make naon tiung teh da beragam aya nu dibulit-bulitkeun nepi ka 100 lilitan tah eta mah ngaranna kerudung dinamo lamun digebluskeun kerudung blus lamun misalna nu rada buleut blus mina eta teh pasmina tuh kan bener teh aya ilmuna komo sakedeung deui bulan puasa teh Sinta kudu sing kreatif boga ilmu masak ibu-ibu kreatif mah ketika keur sahur aya tahu jieun tahu goreng buka aya kene tahu nyieun gehu sahur aya kene tahu jieun toge tahu bukana aya kene dijieun semur tahu eta nu kreatif nu bergawe ilmu jadi satungtung tahu can hideung dipasak we tak eta teh ngaranna naon eta teh ngaranna ibu-ibu anu teu boga duit dan kreatif anu teu boga sok keun medan komang ke medan teh tanya saudara-saudara teruskeun ieu teh teruskeun anu terakhir nya langsung ka nu haknya anu terakhir hayang sakinah mawaddah warahmah teh sing yakin dina pernikahan teh bakal aya hikmah salah satuna naon hiji nambahan deui keluarga Arahmat di ditu ti Singajaya ayeuna mah di Tasik teh boga wargi kade sepuh Arahmat teh ayeuna teh lain dua ayeuna teh jadi opat begitupun Sinta kade tong dibeda-bedakeun cenah ka indung sia mah cenah sakitu aya ka indung aing mah sakieu atuh da beda indung maneh mah cenah geus kolot indung urang mah ngorakna ulah dibeda-beda teh Sinta makana awe nya pami uih ngaos ya kabiasaan naon pami pas uih ngaos teh dibuka bu si dus teh alah neng aya sasikat ieu beasna aya 5 kilo bagi 2 jeung si mama jeung si umi nya beas 2,5 pas cau tah sasikat dibagi 2 neng asa saeutiknya engke deui mah cenah minimal atuh nyuhunkeun ka panitia teh 2 sikat tah kitu cenah mata kare teng sitanya mea bisa mere ieu ka kolotnya duanana mea adil merada meujeuh lah ka cirina ngeunaheun tah maka kudu 2 astagfirullahaladzim halo jadi nambahan deui dulur tong dipilah-pilih tong dibeda-bedakeun eta teh dulu naon kolot urang nya eta teh kolot urang jeung hikmah nu paling utama tina pernikahan teh naon boga budak uluriyah hayang boga sakinah mawaddah warahmah ajarkeun budak jadi budak nu soleh-soleha dek sakinah mawaddah warahmah kumaha lamun budakna teu soleh
lieur rungkat betul kamu barudak aina balik ngaji teh lain doman lain sholawatan aina mah waktu ku kecil aku tak tahu yang aku kira nggak tahunya cek aing oge Pak waktu ku to aku nggak yang ku kira nggak tahunya tembak cek aing oge pan kanu kitu mah bisa wae euy Allahu akbar da kapungkur apanya uing ngaos bari nyoreun kitab qad juribat bainal anami tilawata aidan waham dan fil iqamati wa safar da henteu barudak ayeuna mah Allahu akbar tah pertanyaan penting ya titipan teteh Sinta sareng Arahmat Kang Dai kumaha sangkan abdi kenging murang kalih nu soleh soleha kade ya ini bere resepnya kan ku abing ke bahasana aya nu rada di ilustratorkeun ya Pak margi aya murang kalih rada 17 tahun ka gigier nya teh a kade di mana engke teteh sareng abade ngadonan cicing nu ngarti geus cicing nu ngarti we loba budak cicing omat kahiji nitip tia tong rurusuhan keunda ayeuna mah sagawayah bade irah-irah wae ge bade di mana bade irah ge gitu kan asal ulah di dieu we di lapang era nya teh kade tong rurusuhan tong rurusuhan age kapungkur begitu geus nikah teh dititah ku guru teh puasa heula saminggu lain puasa karena haid henteu tapi puasa we meh mengendalikan hawa nafsu puasa heula geus kitu kumaha di mana keur waktuna tiba bade ngadoa ngadonan ngadoa heula si eta mah don ngadonan wae tapi tenan naon lah ngadonan we nya bade ngadonan omat hiji ya amalanna nya hiji wudu heula naon cenah ieu mah tong asal cewe siga doma maka keluar teh ge budak siga jalema atuh ibu aku siga domba kudu wudu heula kadua naon salat hajat heula geus salat hajat maca Quran hayang boga budak awewe Maryam budak lalaki Yusuf dawamkeun hayang boga budak teh senantiasa berehan loba milik rezekina Al-Waqiah Ar-Rahman cenah abi mah hoyong dibaca sadayana mangga jeung Al-Baqarah langkung sae insyaallah tunduh terus kumaha begitu pas bade seki dipapap ya maka omat kedah ta'ud heula minimalnya paling minimal ta'ud jeung bismillah heula sabab sesuatu perkara lalaki dek ngaji maka awewe teu bismillah heula maka jurig jin ngami heulaan ngaji maka manehanana naudzubillah min pan aya kacaritakeun acan salakina masih gawe jauh aya nu ngakatrok tok assalamualaikum waalaikumsalam pek teh salakina ternyata jin yang menjelma sebagai suaminya tenanya tenaon ojol-ojol ngajak kikituan teu lila teh cenah bade kacayeuh heula geus beres teh ai teu lila ditelepon mah cenah hampurannya cenah rada telat margi bapak teh cenah iya aya jadwal itu heula ini meeting dulu ai dieu saha ternyata eta teh jin anu nyarupakeun salaki urang tuh lamun teu bismillah heula mah kitu makana eceung ke biasakeun nya pas bade kikituan teh tanya bismillahirrahmanirrahim ieu bapak atau jin bapak oh mohon atuh gitu. bisi jin kitu kartos tak aya deui amalan nu paling penting ieu mah dijajahkeun ku kersana pun lanceuk ku kersana pun guru Kiai Haji Raden Muhammad Hariri Abdul Aziz nya eta naon ketika abi nikah sabada nikah den centos nikah atas hampura akang teh tiasa ka ditu teh sawios jadi Mekah mun kade cenah ieu amalan cenah dari ijajahkeun naon pami bade kikituan saya tak acan kikituan teh kudu bari sholawatan heula kitu makanya tak aya amalan yang sering dilupakan sing inget ka Allah jeung Rasul jadi kudu sholawatan makanya abi pas bade kikituan sholawatan we heula sholawat mah bebas cenah bade salat badar sholawat naon we boleh aya abi mah salat badar perjuangan nabi sholawat perang badar eta salatul salamun ala rasulil salatul salamun ala yasin habibillah
Cek eling cek. Allahu Akbar. Sholawatan teh pada Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Anggaplah teteh tos melakukan ngadonan. Akhirnya naon? Begitu dicek teh ternyata 2 garis biru. Mereneh. You know mereneh. Hamil pak. Takir hamil ya omat sing hade. Berikan vibes positif guys. Mulai mah didengikeun teh dangdutan di mana cek budak teuing di mana cenah kitu kan. Atau napi keur gegeroh teh bari sidik utun teh ajak wanci burit surya rek pamit cek budak rek ka mana cenah kitu. Allahu Akbar. Tah kirang saena kumaha dangukeun Quran, dangukeun sholawatan. Cenah abi mah resep ka ilham cenah buka dina YouTube teh dai ilham full album sholawat aya keluar. Kudu meuli eta mah sok asal modal kuota. Bener tuh dengein sama kita teh mah gaduh murang kali sadayana murang kali abdinya teu kirang dina setiap hari teh sok bade dielus si itu apa beteungnya apa bukan beteung atau apa perutnya bojo aku ya bebeb aku sambil dibacain maulid berjanji. Jadi begitu pas abtadiul imla bismillatil aliyah si dede sallallahu alaihi makanya ketika lahir seueur keanehan seueur keajaiban tasyakur bini mah naon keanehanana hiji 2 nana abi namanya 2 abu murang kali teh nya ti 2 bibit abi namanya 2 ti 2 bibit abi sareng bojo abi suganteng geus 2 cenah. Begitu lahir sadayana murang kali abi pak teu aya anu dijahit lahiran normal teu dijahit komo anu kahiji mah pamaget eta mah anjeunana begitu lahir teu siga batur bayi biasa eta mah bayi abi mah istimewa apa begitu lahir borojol apaleun bapak nada ijeng kori begitu lahir teh cek bidan Allah senang gitu. Alhamdulillah pan namun inung bapana tukang nyanyi mau begitu lahir budak teh itulah budak edan gitu budak abi mah istimewa langsung bisa kori kebayangnya punya boga salaki bisa kori pamajikan bisa kori budak bisa kori indah henteu siga namun keur pasiage ku kori bu cek salaki nanti kunaon sia sasarabah cek pamajikan teh dapongan can mere belanja datang budak balik sekolah ka imah Allahu Akbar miis eta masa keluarga astagfirullah kade begitu keur hamil teh kade dirawat teh singsai begitu lahir anu paling penting naon didik anak mau menjadi anak yang soleh solehah lain saukur nita hungkul tapi kudu bari nyontoan neng tong dibobulucun atau sok tutupan aurat ari indungna bobulucun mah anger hese moal nerep jang ka masjid ari bapana nguseup wae hese betul sok bari contohan ke ku Ar-Rahmat jang ayo urang ka masjid jeung bapak adaan sakali sewang abi kayak gitu kapukur sana sok cenah bapak heula Allahu Akbar abieun sakali Allahu Akbar da meunang tenan naon ya lasana gitu jadi budak teh nepi ka gede jadi tukang adan we cicing-cicing di masjid teu sibuk main game online tah maneh kadenya cicing di masjid sok ada antara adan-adan eta tong edan wae hirup teh ieu mun adan teh mah omah we mah Sumitra Allahu Akbar Allahu somad kamana ieu barudak orana kamana barudak ibuna sok titah kamas
aya ku ka masjid tarawehan sakedeung deui dipilihan imam teh aya nu kitu. Ada orang Bandung kayak gitu, dah cenah mati dia mimitina. Allahu Akbar, imam nulila momoal cenah aing kamari jam 10 sih eta mah. Aik saha tuh da ilham we jam 7 ge geus beres jeung si eta mah cenah. Ulah dipilih ibadah teh sing bener hayang boga keluarga sakinah mawaddah warahmah teh keluargana ya kade sing ahli ibadah. Kan ibadahna sing benernya sing khusyuk, hese khusyuk teh. Makanya ya sekaligusnya geningan kamari Isra Mi'raj kade cenah kan bisi kagolongkeun jalma nu lalai jalma nu salat tapi cilaka nyaeta nu lalai khusyuan hese lalai pikiran lalai hate tah hayo muhasabah ibu urang mah keur ibadah ge kadang pikiran ka mananya bener teu bapak-bapak ge wah komo keur Persib main salat di kamar ai TV digedean heula volumena Allahu Akbar kadenge eta mare clock over pada Beckham pada Ciro dan Tiro dan gol bari sholat alhamdulillah hiji kosong ya Allah teu khusyuk eta teh Pak dek ibadah sae kumaha teu khusyuk mah ibu-ibu ge sigan eueuh Allahu Akbar ai pulangan seblak teh di mana bionya Allahu Akbar dina mana sami Allah aduh oh dina calana nu biru aya nu kitu aing geus 3 rakaat aing teh ieu teh sabaraha rakaatnya 2 3 aya nu kitu paling mana calikna mit amin teh aya ku taraweh suudon bawa anak teh ka imam karek maca saayat Bismillahirrahmanirrahim Yasin cek ibu-ibu teh wah aing malila euy ustad ieu mah bapak-bapak nage wah wudu dulu lila Yasin mah ai pek teh Yasin Allahu Akbar geuning sakodom alus imu ustaz teh kapake astagfirullah kade ibadah perbaiki lagi sabab ternyata teh cinta rahmat keluarga yang lebih baik lagi sakinah mawaddah warahmah terus naon deui ngaranna teh hayang barokah hayang lebih baik lagi naon cek kuncina mah perbaiki ibadah dina keluargamu sabab janji Allah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal bakal diperbaiki deui tah ku Allah teh boh rezekina boh akhlakna ditebihkeun tinu awan insyaallah jadi sakitu teh nya hayang sakinah warahmah hiji niat sing hade 2 sing yakin bakal menang kemuliaan di mana menang ujian bisa sabar di mana menang nikmat bisa syukuran naon deui ulpah kudu aya kasih sayang jeung kudu boga ilmu jeung yakin nih hayang boga sakinah mawaddah warahmah dina pernikahan aya hikmah salah sawiosna nyaeta ayana dzurriyah murang kali didik murang kalihna mungkin ku didikan anu dicontohkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan janten murang kalihna anu saleh salehah amin ya Allah ya rabbal alamin mana teh cinta sareng rahmat ka dieu kapayun yuk ibu-ibu sadayana ge ulang ngarap barokah yuk dina sasi Sa'ban urang nyaeurkeun shalawat aduh coba katijak alhamdulillah kadia rahmat sareng teteh cinta kadia kapayun sok ka panggung sambut tola al badru alaina min sani yatil wada wajaba syukru alaina sini ke panggung doaan ade barudak harna kabitaeun ade kalian sok dipayun di sini ya nggak apa-apa ya ngudoakeun nya cinta sareng rahmat mudah-mudahan sing janten rumah tanggana nu sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya rabbal ngalangkungan ngaos sasarangan mahalul qiyam mudah-mudahan sing ngajantenkeun rumah tanggana anu senantiasa diridhoi ku Allah bukan hanya di dunia bahagianya tapi dunia dan akhirat amin cing dipaparinan keturunan nu soleh solehah amin ya Allah ya rabbal alamin yuk urang ngaradeg sadayana nu nyandak cai sok dibuka caina mudah-mudahan sing jantan asbab nu tedamang sing damang bilih anu peryogi cai kesehatan anyanak di Bandung ieu aya cai kesehatan nah disebut cai kesehatan margi pehana 85 dalam arti alkalin iya aya bacaan nanya
meredakan rasa sakit, menetralkan racun, memerangi penyakit serta membantu menyerap dan membantu oksigen. Pokoknya mah seueur ya tanya, memperlancar oksigen, sistem pencernaan, menyembuhkan penyakit jantung, rematik, kerusakan kulit. Seueur. Bila ini prayogi sok darah tinggi wae, darah rendah dan sajabina aya caina ke ku ibu-ibu atau napi ku barangkali diedarkeun. Niatan wae sedekah mung Rp10.000 nu prayogi mangga. Ngaradeg sadayana. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu dipangkar marayun sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merapat sadayana merapat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه سروري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا نور العين مرحبا مرحبا جد حسيني مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد حسين مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهي يا إلهي يدعى بالك قل لما خسران صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ما
حسيني مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. Angkat pandangan Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafina wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ala azim sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alla yaminum wal amwat tabi bainana bil khairat faghfir warhamhum ya rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahi al azim. Allahumma alif baina sinta كما ألفت بين آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا إبراهيم وسارة وألف بينهما كما ألفت سيدنا يوسف وزليخا وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدتنا خارجة الكبرى وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي وسيدتنا فاطمة الزهراء. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب هب لي من الصالحين. اللهم عاتف قلوب العالمين بأسر علي والبسني قبول بالسماحات يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Doakeunnya teh cinta sareng rahmat sing jantan keluarga nu bahagia dunia bahagia akhirat, nu sakinah mawaddah warahmah, anu kenging pasangan atanapi saling sayang menyayangi dan nanti memiliki keturunan yang saleh salehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan sing ageng manfaatna neng wilujeng nya ngiring bingah. Barakallahu laka wa baraka alaikum wa jazakumullahu bi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sakitu wae nu tiasa kapiatur hapunten kasuhun wallahu la fi kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.